Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Orang mau makan karuna we. Capek ngomong teh. Panas teh. Hirup teh kieu jeung kieu we teh. Kalau hirup teh balangsa gitu. Kunaon ya? Baik kunaon. Entak mana kudu sekolahnya? Heeh. Sing jadi dokter. Bae dokter hewan oge. Seneng duit we. Urang mah kamari balik ngaramet ti Umi Iroh teh langsung riut muriang. Ih, heueuh sarua urang ge riut jangar nyeri sirah. Heueuh kamari ieu maneh ka mana disamper dek kuli ngaramet Umi mer hutang. Ka Korea heula urang mah. Rek naon ka Korea? Ke pemutihan atuh. Ah, Korea naon mereka mah cicing pikir hawu kali ke naon we atuh. Heuh, urang mah geus punang hutang ka Umi Iroh. Da ditagi we liur jengkel. Urang mah pas ngiluan kuli teh. Heueuh, berarti engke bayar kadinya ka sare menang sumbangan nya. Tereh cenah geus aya info di desa tereh sama biji masyarakatnya di amplopna geus aya masyarakat mah eueuh kamari rariweuh hararebo nanyakeun bantuan geus aya aduh kumaha nya bae antepkeun mun urang banyak keun masa suka tak ngaliwat keun bae antepkeun da teh nyahoeun sok corobo keun mending oge sok corobo ieu teh anu batur bae da teh nyahoeun teh teh nyahoeun da anu batur bahaya urang tetempuhan teh ngagentian kumaha atuh da kumaha wae geuningan bae ke kadarieu geura heueuh nya simpen heula we simpen heula gegeudor geura teh di urang teh hutang teh sabaraha teh kumaha deui 20.000 maneh mah 2 juta kok 20 mata kurang teh gini ngaran kira apa aya kece umi deui wae rek abi biasa we umi mah tuh duit ayo kowe nanyakeun duit unggal amprok jeung urang Umi mah pas nyumbangna kieu teh lagi gua hutang mah kece kan urang mah geus kamari punah ning ku kuli ngaramet ka Umi kira borek melayar deui jadi itu kuli ngaramet mah teu ecreng abah urang sakitu urang teh gering Umi kuli ngaramet ti Umi teh tapi kariut sirah jangan bener mah gara rawena atuh teh urang kumaha rarasaan mah sawah itu bersih kurang wewe kan Umi man Umi naon nanyakeun sumbangan cenah pas aya datang di desa saya info cenah sumbangan Ade cek. Heeh, Mak. Hirup teh ngan ulah saukur gaul cek maneh teh. Kudu boga ilmu dasar. Gaul kudu saya jeung kumaha ge urang teh. Atuh kabawa kaba-kabanya. Heeh, Mak. Aing menang milik ya. Tuh. Karo kejar sok. Nih, hasil itu cek. Orang kesering tuh mana tarang sionya. Hah? Burung cek. Bisa aja itu. Iya teh pas siga batu bara itu mah. Itu mah. Kan mesti pikok gitu. Karek pieu tuh nanti di. Karek pieu di pikokna deui. Oh, harus gaul. Heeh. Mana itu ah? ini kan harganya Puter, RW. nah barbara nah sumitin dah kita remo itu diomongkan ya orang teh mana kadarieu nya nya ngomong kitu nama waduh rombongan sembako Jalan sembako ka dieu teh. aya acan cuy Ya Can. Cek batur cina aya beja nang datang. Heeh, ti desa teh. Ya sembako ngalir pamit tanah ke bapak-bapak maneh lain ka urang. Ngarameur apanan urang teh butuh. Da ti desa aya anjuran sembako mata ka dieu nanyakeun teh butuh duit ieu teh. itu suhujan itu Heeh. lalahar Apaan umi teh angkat beunghar maka jeung hayang sembako segala. ongkos ka haji ka itu Nek cukup duit sembako eta jeung hajian. Tapi ieu teh mah kita diuk hayo cenah nangtung sararangga. Tong asup bersih. Tong asup ngepel si Barbara itu capek. Oh, hayo soal bulu di luar. Orang teh nanyakeun sembako ka dieu teh. Usah ke, nangguan heula. Heeh,
ti desa geus datang ka RW matak urang nanyakeun teh ieu teh. Bener gitu Umi. Mohon gitu. Uping Umi ada gitu. Nya sami laras gitu. Aduh, ada Allah, bantuan lagi tetulus ya teu. Boboa edek di balanyakeun ku sorangannya. Ngaliwet boboa. Aya RW teh kitu nya. Coroboh. Dengan Barbara. Adieu. Mana si Barbara teh? Yo. Oh, Heula. sekuat. Kuat. Ngeri teh, sakumaha eta teh? Kada jeung urang pisahkeun, urang teh kudu kabere. Ya, Sabaraha ewang tuh teh euy. ya heula atuh. Nah, urang hijieun urang. Ieu yang sarinem. Heeh. Sarini. Sarboa. Nah, ieu yang Umi. Kadiekeun. Naon itu ya Cuk? Iya, urang apa ieu? Umi mah geus teu jadi kebagian lagi pan urang ada ngarame tinggal dibayar. Ieu mah jadi milik urang we. Kapan tadi itu? Udah tinggal ada Tadi itu makanya kada bener li sok itu. Upat HP Barbara ngarame. Kurang ge Barbara, ribu teu dibayar. Nyarakeun cara bobat apaan ieu make up ieu tingali make up geus teu di make up urang teh. Ieu mah geus teu kebagian. Tuh urang boga doma jual. Heuh kadiekeun we urang ge punah kamari geus nu kuring ngaramet. Ah, koream teh capek-capek ngaramet tadi itu sabedung. Boleh teh sarini. Apa ieu sama dikeun ieu urang. Umi mah Umi. Geus lunas berarti nya. Heeh, lunas Umi. Ayeuna mah teu boga sangkut. Iwan lah cek dia. Nah, cuma cari bisa mah. Ih kayak. Aku mau tuh. Gua pas naik iklan rokok nih. Naik iklan rokok jarum nih supaya coba cek. Dan kes lengenya kan gitu sudah ada tuh keluar. Itu kurang tambang, oke. Naon cek ieu nya? Oh, nya mah. Siga ciki beuh jero na gitu. Ieu anu sih anu kieu kan ya. Wah anu. Amuan aku mana ya? Ih, bedah ngebul head cek head. Jin cek. Oh, mah jin badan gitu. Malas nih Luas itu panaik teh jin itu aduh kumaha berluas lah. Ah, ingat betul jin cek. Betul lagi duit enak mah. Lamun duit betul ha. Jin mana ya? Hidung itu. Padahal. Ternyata lain jin euy. Kita pakai kopiah nih gitu. Jin Islam atau jin Islam itu. Mana yang sampai pasien orang, enak kali mana sok minta ke orang yang naon dilaksanakan kurang. Asli eta teh. Kalau teu mah tinggal sen pintu. Kieu eta jin, pangarebakeun sia cenah jadi liminho lah. Pan bumna geus panen tuh. Tinggal beungeutna gitu bisa teh. Bisa lah, bisa. Mimpi, pasti kudrat. Goblok juga anjingnya. Mimpi cenah. Mimpi. Wah, aing asupkeun deui kana botol. Cek. Kehead. Jeung polontong kieu mah. Kalau membutuhkan naon, kalau kita ini mah rada goblok gitu. Masuk, masuk kehead. Memang cewek cek kurang Jin rada. Tadi nanti makan, kita cuma kaset, terus
Bule. Panas teh. Ayo nama geus urang kieu cek. Heeh. Minta motor ka jin teh nya. Heeh minta ya motor lah. Urang panggil aja nah. Heeh. Aya naon deui mak? Aing minta motor jin. Syarat minta motor. Kenapa aing motor mah? Kadeler-kadeler. Ah, Ustad deh. Sok bae dilaksanakeun tapi sakalinya situ urang asupan di kadinya jang hayang motor. Jang saha motor teh. Heuh jang kita si Pace. Oke lah tuh. Oh, eta motor teh. Supra keluaran terbaru. Geus asup dia malah. heeh. Asup dia. Sok Coba panggil dia mun urang butuh. Heeh. Panas enak mah. Urang ini urang ajaran motor teh kumaha ya. Kayu teh mah. Ajik teh mangsa teh. Lihat kemana mangsa? Betul ngetakeun para Keraya kemana tuh tengah lima malaya mangsa. anu nguan we. Pang-pang nama kudu sabar dari keur ngaplay mah nya eta jalan ribet kenapa batok na gini. Tidak apa ini weperan jadi gelis. Heuh nya kacontohan sama dia ge. Bosna urang buru. Yalah tungguan deh kan bae lalibur aya mah. Tungguan heula ngagoprak we. Empuk motor teh nya cek. Heeh mah empuknya. Ulang ajaran lah. Muntang cek, muntang cek. Mama dek ngarit. Heeh. Eta maneh we diajar motor can bisa-bisa pan maneh mah motor. Siap. Mana ada ajar motornya? Heeh. Mama dek ngarit tah. Itu mah. Bisi ayana naon? Heeh. Bawa we ieu mah. Jin mah Kenya. masukkeun kana eta kari ti beubeut, anya ti beubeut makabur jinna. Heeh. Ada kari tu anya. Heeh, siap. Anjir itu Naon? mangsa atau simut. Ini juga bangbung tapi Tapi dari jaga jelema itu mah. di dalam mah kan orang sikat teh paduliting teu beungeut. Mang aya naon teh? Aya naon, aya naon aya. Naon teh naon? Biarkan ah. Him kok bijil sia. wani anak apa ka dunungan aing. Ini edo halayang kunaon? Geus asupkeun deui, Bro. Ya namun aya deui. Sat langsung ya bukakeun bijil jeuna. Kumaha? Hop jang. Ya. Keter budak teh Letik-letik bisa kana motor. Tapi kabel bola teh teu balik di abur tah budak sagede-gede kana motor. Oh mencilakanya ditah ngojek di. Silakan anjir geus ieu euy. Geus burit jukutan meunang gitu teh. Melang di si Pace deui. Najan yang jin oge da jinna ning kitu ning dia ka. Hideung nih.
sampun gitu nu sampun ibarat gang ning aja dogela minuman si Pace dia kiana geus budak sekolah baheula aing tahu meeng aduh tales jaradi alus kitu mah hui di nyir ieu teh hui ungu ya mantap pokona mah iya kebon sampe diantep balak kieu si Umi teh kumaha itu ya udah gini nitah ieu mah kanu gawe teh kompak adikeun ieu sini ka lenang mah ngara beutina baradag euy lumayan lah kai sabaraha engkal ya eueun itu naon anjir ungkuy-ungkuyan euy mah ing naon itu teh goblos masih Pace dasar milik malah kemana pencan kamari babang karak poe tidak maaf aja kita mata ke aja sekolah kah aja aku mata kahet terus ke karo bae tahir yang dana aja aku ku ai siap main dirinya di luhur ngalem ada celaka ya hiji berarti lu dong nih seri deui atuh goblok nih tadi ada seri wah kebayang naon di anjing gitu jin cenah cewek Majin. rewas atuh pan aing teh jin ya teh aduh kumaha atuh rewas-rewasna action si Pace tidak harap kok buru-buru kok main gitu atuh aja mana pas turun lajejak suku parah aja kena moal geus bujur moal bujur mah dah hese atuh maaf aja kita mata ke aja sekolah kah aja aku mata kahet terus ke karo baeng